jelema nu mantak main judi hubud dunya hajut teu boga cacaang atuh nyasab jelema nu mantak maling lantaran hubud dunya lamun teu dicaangan atuh terus we ti mimiti maling sendal jepit maling sendal kulit kabelah ditu nu memaling kulit naon bae maling hubud dunya nu mantak pemerintah korupsi teh hubud dunya nu mantak jelema daek ngabunuh teh hubud dunya abras-abrasan lamun teu dicaangan nu mantak aya caangna wasiraju lahu at-taqwa lampuna jang nyaangan hubud dunya adalah sieun ka Allah sakitu bae sieun ka Allah teh lampu. Urang dagang hubud dunya ngaranna lamun urang dagang na hubud dunya nimbangna ge nimbang namun meuli ditambahan mun ngajual dikurangan eta di Lampung eta mah haji kos gitu KTP-na orang pondok atuh lamun dagang karung diopros bae Masya Allah karim eta hubud dunya teh kos gitu geus acak-acakan we pokona mah dek digawena nyogok keur digawena loba korupsi eta hubud dunya Masya Allah poek teh kos gitu teh poek we hubud dunya mah termasuk dunia awewe lamun aya lalaki geus resep ka awewe atuh poekna kali poek geus poek jasa tah mah atuh aya aturan buruan dijual pakai kawin buruan imah lah aya sabaraha meter mah kulantaran urang Karawang Iceupan dijual eta pan ngaranna poek eta dogos gitu pamajikan nu kolotna mah nu di itu biasa tadi tanya-tanya poek teu kadeuleu pamajikan teh asa kadal we meureun nya inu kadeuleu itu eta hubud dunya teh kos kitu teh nah ieu lampuna sieun ka Allah lamun geus sieun ka Allah dunya mah dunya bae tapi moal daek maling dagang mah dagang bae tapi moal daek ngabohong digawe mah digawe bae moal korupsi dan selanjutnya jadi berarti lampuna takwa teh sieun ka Allah lamun urang geus boga sieun ka Allah selesai hirup geus dibat bae pokona hayang supaya sieun ka Allah tanu hese ge hayang supaya sieun ka Allah teh hese jasa tah teu daek sieun bae ka Allah ya urang lamun sieun ka Allah mah pantar kieu mah moal baekeun boga HP ya HP mah eta mah pan kikieuan bae kadang-kadang seuri sorangan ih aki-aki seserian sorangan tolol teh coba eta mah tolol bin goblok sebenarnya mah seserian sorangan nu edan tah mah eta ngaranna teh sieun ka Allah hayu sama aju ngabohong napan kuku keur di makula ya nu teleponnya iya di jalan saya cakna sakadeung deui goblok sia diem hayu atuh eta ngaranna kos kitu teh teh sieun ka Allah Masya Allah karim tah hayang supaya sieun ka Allah komo geus kolot kumaha tah carana abeh mun dagang make aturan syariat jasieun ka Allah mun urang digawe di pemerintahan moal korupsi jasieun ka Allah mun urang di pabrik sarua bae moal korupsi jasieun ka Allah urang kuli sesuai jeung aturan kuli urang tani sesuai jeung aturan tani urang jadi kiai ge teu ngajualan ayat kan ieu teh lobana mah ngajualan ayat taju ka dituna atuh ngaranna ge ngajualan ayat nu halal jadi haram nu haram jadi halal eta kiai lain di dieu mah pusatna ya Allah ya Rabb lamun urang baheula ngadenge seluruh kiai sadunya ngaharamkeun jual beli anu dua akad berbeda harga ridit ngaranna wabeh ngaharamkeun kok kuari mawanieun kiai teh ngahalalkeun eta berarti kan jual ayat lamun baheula urang ngadenge sia ada sia ulah sok nyokot duit bang
anakan sia bahaya sia haram teteh menya ai onta teu anakan ai bebek teu anakan ai duit di bank anakan aya ge onta nu anakan mah bebek nu anakan mah masya teu anakan iku naon aju kuari duit di bank anakan baheula mah sepakat kabeh haram kuari kiai nang tangan kok jadi berubah sih baheula mah pemimpin teh teu meunang awewe mah ulah sepakat kabeh haram moal aya baheula mah nu ngahalalkeun kiai adapun jadi jeung teu jadi lain urusan ngan ngahalalkeun mah moal aya ayeuna kiai nang tangan teu meunang sote imam salat cenah ge aya imam nagara mah teu tenan hayu deuk kumaha tah ieu ngaranna kiai jual ayat iya tuh kiai mah ayeuna bisa istighfar tolol sia tuh kan jadi didoakan tiis hatena jero kubur bakal tiis seperti eta rumus Kangjeng Nabi nyaritakeun Masya Allah Karim jelema keur kasulitan bantuan kurang ku tanaga mun butuhan tanaga jelema keur panas hatena butuh nasehatan tiis di jero kubur bakal tiis jelema butuh bantuan sanggup dibantuan kurang tiis hatena ka bantuan bakal rap di jero kuburan tiis cacaang aya maca la ilaha illallah tur tahajud tengah peuting tiisna aya sedekah bisa nentremkeun batur di jero kubur tiis Masya Allah Karim nikmat ngadengekeun mah tu ngalaksanakeun boro-boro nu ieu kieu bae puguh ya Allah ya Rabbi hese ngalaksanakeun ih boro-boro ka batur anakna datang Assalamualaikum ada apa lu saya ini dagang kurang modal pakai otak ambo cak anakna lamun lain bapak ku aing dibodem ku bapak panas hati anak geura paeh Mang Haji panas nanya ke malaikat kok ini panas ada apa ini anak elu dulu minta bantuan lu nggak bantu panas hatinya sekarang lu dibuktikan jadi panas tak waduh malaikat saya pengen keluar lagi ke dunia gua bodem lu ieu sekadar rumus-rumus supaya kaharti urayan-urayan Kangjeng Nabi abeh kaharti kurang jaheuh masih berlapis-lapis urayan Kangjeng Nabi nah tilu kaopat poek teh al akhirah teh poek sirajulahu lampu jangan lampuan poek al amalus sholih amal-amal soleh bakalnya angan urang terakhir as-siratul mustaqim jembatan siratul mustaqim teh poek teh kadeuleun ku urang wasirajulahu lampu nujangnya anganana adalah al yakin lampuna adalah yakin urang mun carita yakin hese sebab kadang-kadang yakin mah lain di nu bodoh di nu pinter ge eueuh yakin nu pinter teh kiai loba tapi keyakinan mah henteu di antarana teu yakin karena diatur ku Allah teu yakin karena teu yakin ka Allah padahal Allah teh geus ngarizkian urang wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizqa teu yakin ka ayat eta kiai ge bisnis teu yakin ka ayat eta ancul-anculan dengan dunia teu yakin ka ilmuna atuh kos nu bodoh bae keyakinan mah kadang-kadang nu bodoh mah yakin di itu urusan Allah mah yakin mah aya nu bodoh boga yakin nu pinter mah teu boga yakin aya nu pinter boga yakin boga ilmu tur boga yakin biasa aya nu bodoh teu boga yakin nya bodohnya teu yakin biasa tapi ieu mah bodoh mah aya tapi dibere keyakinan ku Gusti Allah bakalna beda tapi urusanna Gusti Allah kos khusu jeung teu husu kiai ge teu husu bae salatna teu husu ulama lamun cara sombong mengaji mending can orang khusus sakungkang saumur hirup pasti sholat can orang khusus no sebab kan lain lirikan mata nu khusus kadele tingkah jelema nu sok khusus kan kadele ayat wah kabehan geulana sorangan bae lah ayat tanda-tanda kahusuan teh ayat tandaan ulah dikira tanda ayat tanda jelema nu sok khusus jelema nu teu khusus teh ayat tandaan
eta mah kajeun temen nyarahun ngan urang berusaha nu boga ilmu ge kadang-kadang teu khusuk kadang-kadang nu bodoh khusuk model mantap almarhum abah pernah mapag hiji jelema dipapag cek urang teh tadi dipapag sonoeun amat padahal mah bodoh geus beres ngobrol bangun sonoeun teh kitu teh balik we ditanya bah eta sono amat ih salat teh khusuk banyak sih eta khusuk kula pernah ngabuktikeun pernah coba khusuk tah henteu nyana salatlah di gigireunnya taraweh salat di gigireunnya taraweh coba bener kadeuleu lain deui sagala rupana hese geus dicaritakeun oh berarti bener khusuk aya tah datang haji pen datang teu dipapag ku aman dijauh kene ka mana pen geus teu kudu asup ka imah di jalan bae di jambe geus perlu naon